camperenik najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganya caina heran jajak kak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih camperenik najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina heran jajak kak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang.
zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, teu sabar we jeung tawang. Geus ieu zaman olahraga, kamana olahraga? urang tarekahan we sabisa-bisa. Lu boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Asan Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malingesna kana diri, masih suci. Rahayu urang bebenah. nih guys, di Batu Tumpang kita istirahat dulu sebentar. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi ke Bantar Pendei guys. Nih dan jalanan masih sepi. Panda gering kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malingesna kana diri, masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, ranci
Nih guys, sekarang kita sudah nyampe di Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet. Dan ini arah jalan ke almarhum Mang Dahlan. Nanti kita kesini ya. Loh guys. Naraskan deh ibu tadi payun ayah ini.
Tutak tuh. Iya merentai mahal. Sampai lupa guys. Sok harus tai tak. Padahal iya. Nah, ini pengen ini guys rumahnya berbeda dan Warung